nu mentek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasa. Urang ngaji lah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup, sugan can bisa bulan hareup tahun hareup, sugan we kuresep mah ngageser-geser engke we mendekati kana maot asuh sugan ngageser. Nu tadi resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot mah henteu. Nu tadi resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot mah henteu. Tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heueuh aing teh salah. Nu hese ge ieu teh ilmu aya dinana teu sadar. Kredit haram loh ngadu jeung aing dalil ngaieu bakalna nu kos kita sadar mah sebenarnya aing nyawa soal kredit haram ini mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunya deres tawa kos kitu bataran nyadar nu hese ge kan salah teu nyadar. Sugan ku ngaji mah tu nyadar horenganannya aduh Gusti hampura di teh Bangkawaraha mah dihareupeun jelema mah teh di kiai-kiai je boga dalil horeng dihareupeun Gusti mah teh meureunan Bangkawaraha tah lamun sadar kitu deres di mana teh Pak mana abdi salahna ja abdi mah salah teh salah abdi pokoknya tengah arti abdi mah kajian goko bahagia kudu dikasorgakeun mah abdi mah teu salah ke di akhiratna zabaniyah seret makasih takabur tuh jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh ieu salah teh ieu salah sadar islaman perzohiran naik deui kana perbatinan orenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong mah diomong lillah orenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap ayo sadar geus bisa urang mulai ku hari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk iraha teu boga dosa deuk iraha teu boga salah nuntek lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinu horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ja rasana aing mah boga dosa naon teh aing ye sakieu bae aing mah sedeng cenah siana bae ka aing teu nganggap kiaikeun atuh aing ku sia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teh rek nyaikeun ke ku aing disogok nah aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saja selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempeng menuju Allah subhanahu wa ta'ala bahasa lillah ditempelkeun di setiap gerak-gerak ibadah wudu lillah, salat lillah, puasa lillah, kabeh lillah, orengan disungut doang lillah. Tetepikeun kana qalbu. Nah, mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batin. Naon hartina meuli kadu? Dudu maksud kadu teh eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu. Eta kos kieu tukang ceramah bagus dina luarna mesin barang dibongkar hileud ya Allah hileud gede hileud tadi ya Allah pohara
atuh nu ngadengikeun mah geus lain hileud orai. Orai di jero aduh bareng dibuka teh bolak orai. Supaya ulah aya hileudak di jero kolbu urang, ulah aya orayat. Mantak urang wani ngaji teu keur miceun panyakit-panyakit. Tuh nu takabur baru teu dek ngaji. Sia mah butuh keneh ngaji inget teu butuh ngaji. Itu daun ngaji bege teu dipake mah. Pake ngaji mah teu kudu ngaji, da jauh-jauh. Ilmu mah di aing ge aya. Aing ilmu naon teu sia di aing. Aing serba aya. Aing mah supermarket. Eta takabur urang panuku ngagidig ge. Di Blaraja ka dieu, di Cikupa ka dieu, di Serang ka dieu, di Bandung ka dieu ku ngagidigna ge Allah kan memperhatikan. Sekali dua kali cak Allah karunya piceunan ilmuna. Penyakitna piceunan. Tuh ya Allah ya Rabb, Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia-rahasia urang teh di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misra Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu atuh kitu di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika urang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sarua mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizkina urang dibere ilmu dibere makrifat tah penting himmah mah ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buronan buburon beda buronan mah aya buronan mah eta anu sok diteangan ku eta buronan ngaranna aya buburon buburon sarua buronan gede teh hewan buronan urang keur nyaritakeun eta menang ngabuburon hewan leuweung hewan-hewan anu lain milik hewan-hewan anu masih keneh ngencar di awang-awang di leuweung di gunung menang ku urang diborok melalui hewan-hewan galak siba wat tair kakalbin wa fadin wa bazin wa syahin naon da ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diborok ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak datang ke mana bi antan zajira jari hati siba bi zajri sahibiya watartar watas arsya bi irsal wa yumsikal syai wa la yakulam ketika madahanana pita moro kurang saluluguna moro bae tahan
tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroanana di dahar punya tah eta ngarana terdidik mentak istaratu tarkul ukli fi jagatil tayar bilang syaratna ulah di dahar geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatu sibab bizajir sohibiha wa tastarsila biirsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarruh hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaytsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ka eta anjing. Oh. Jadi kudu dididik. Anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik kita moro benang dihakan sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dununganana diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja nggak mau dididik kurang sehingga bihaytsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak dibawa ka luhur tamaung besak itu wow hewan penggalak dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saja geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong dede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong teh kita moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolazoh anjing makan mogolazoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar beunang teu didahar lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat nak mulia talurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah kita ngomong maknya di PDAM jurusan cai atuh bolon deh jatuhnya hoge jajahuangan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat amat mulia
boga bupati urang kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur gitu keneh terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih sia-sia goblok Presiden urang Balerea iya ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukan berani dan berani nah mulianya nah karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu wah pasti mati nyaho kan nyahoan aing ujang pribadi eta mah presiden aya jang pribadi masih keneh wajar emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-nerakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturan gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaliti jalawang neraka na buka wae nasib RT ya iya mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jang kepentingan pribadi iya pan buang kawara jin bantak aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul qaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah Brodi panto brodi juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat masjid siap majelis enggak musola heg yatim piatu tah fukara rangda ngora kolot bakal beda nu ngaromong sapodo teuing berbagai-bagai nu ngomong lah sia eta mah aing mah sia tapi cuma nganilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyana deuk dahar ge teh deuk dahar sesugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurana dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun poe ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun maka dititipkeun ka keluarga bisa anu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tadi dititip masyaallah kan geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang ulah dikicing di dieu nek naon tuh ulah hayang bisa maca Fatihah ya teu teu naon datang deh di pagar urang tas di mamana capek langsung membagar ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapan
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Trek yes. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ieu budak keluaran mana? Mangkaning pan urang teh karak datang peutingna. Haju tunduh lantaran titipan Allah. Eta kan demi umat ngaranna. Teu aya nu dideuleu iwat ridho Gusti be, batur teh supaya balener maca Fatihahna ieu teh, supaya salatna rapi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan gitu. Sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim naik kana ghairil maghdubi sia bagang silu kali gairil deui go nganceng kopeah murid nganceng kopeahna geus langsung aing moal ngaji deui ceuk kopeah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tega waladdallin aja waladda ye stop ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum peladen umat supaya maca Fatihahna maca qiraatna rapi jang bekal hirupnya na geus sakitu. Nah urang bisa amil we ngajina teh yo labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun ayo pagakeun ku urang ngaditu labjatun menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2D di mana labjatun bamat sih siapa nu bodoh capetang mah dipagahan sakali nginang tapi kan namun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapun nakal hadap bulat kolab kan nginahin ari anu capetan ya mah kola bae kola asup koala anak kola belaka kola ngajolkeun dona kan alif teh nuturkeun lima qoblah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam ji siapa kola asup koala alawan pala hese amat sih kola asup koala puyang guru ge puyang tapi eta kan teladen narana geus teh nyaho ada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambalaya di imah eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teh di jerona itu siapa sok aju suuzon goblok teu lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu teh sewaktu-waktu aya pasekan labil nah eta khadim mulia eta mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub
henteu boga kepribadian, henteu boga tata krama, kojang sorangan kepentingan teh, jang meuli mobil, jangan nyai-nyai, eta nu bahaya jadi kiai. Ulah anjing dididik, lapar pitah moro, menangnya nak boroanana, teu wani ngadahar demi sayidna, demi nu bogana dibawa ku nyana, mulia amat eta anjing. Mulia anjing menang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing, padahal anjing mah hewan mugola doh mun di dahar kunya terkamanana atuh bisa kelantaran geus dididik. Masya Allah boga tata kramanya atuh komo manusia merintah ku harimau, manusia teh eleh ku anjing. Anjing dididik bisa terdidik, ai jelema dididik henteu terdidik. Kepentingan ajang pribadi baik. Beda kita kiai kepentingan umat dan kepentingan pribadi. Beda orang nele pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi. Beda polisi ge. Ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara. Tepati kepentingan pribadi. Hebat eta polisi. TNI gitu kayak deh. Lamun geus tugas, mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang. Padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan, apalagi keluarga. Tapi demi bangsa jeung negara berangkat dana ka Papua. Wari kan berangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka. Berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua. Nah, demi bangsa jeung negara. Nah, lamun nyanana bener. Ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara. Aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara. Indonesia adalah Indonesiaku. Gitu kan? Diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi. Aku akan berangkat ke Papua, akan melihat di sana barangkali ada yang cantik. Mengkol ya. Mengkol tetekos gitu teh. Nah, aku akan berangkat ke sana, barangkali pulang dari sana akan naik jabatan. Mengkol tetenggaran. Aku akan berangkat ke sana, barangkali mengkol. Ulah aya pungkal pengkol. Hiji be. Toh. Ya. Nah, anjing dididik jadi pelacak mulia. Boroanana halal. Eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali. Andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid. Lamun lahir, lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik, boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak, titah ngaboro, berangkat dala kaleuweung, sak datang ka ditu manggih boroanan, embeleuweung misalna, didahar ku anjing tersebut, cuma akala min lamis. Kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala. Anjing dilepaskan, sat berangkat jana ke tempat boroanana. Jadi itu manggi meleweng terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram sebab naon aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna geus kemana teungeunahkeun kadengena teungeunah anjing geus kitu eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina
nu tadina geus dididik boga julukannya muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi didahar ku nyana halal haram teteh sesana haram lam yahilla dzalika shayd fil halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang etik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misahkeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misahkeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh yang plong ikatan eta karak lepas tak muatan kan aya muatan lagi pulang kebel ya sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat kieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmu teu ngeunaheun aduh aing di jadi muid di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we lah nyogok saha nu jadi muid nah teu ka kabupaten teu nyogok ieu ya dadakeun ku sia ya dadakeun goblok harese sih teu dek neuleuk ka aing tuh kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meuneuk sombong bae anu naik di kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram anjing tadi geus jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayyid fil urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat jang kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun terasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantungna deg aya nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila dalika syai' bil adab tuh kan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai ai heg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masyaallah karim mawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet ge nu sok ditungtun teh eta nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuari tayeu atuh tadi sok di jalan teh ditungtun teh temunya turut kan nah tapi satu ketika sekali lulus 2 kali lulus 3 kali lulus sababaraha kali jana lulus tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit ajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat deui tengkam atuh pan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan di dinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu ge pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ka mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acakan padahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawana ragag atuh bangkokna peupeus sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus
eta kan gambaran gos gitu. Nah ieu geus sarua urang ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadi nama lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla dzalika sayd fil Allah masya Allah di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah di dahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fayushtaratu ta'limun jadid disyaratkan kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapi ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan yang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati buah aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu kepentingan pribadi negara kumaha lamun abdi dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan nu mantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo mah pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan je nya de arak set aya nu mere duit politik mah ulah kan teu gua dimakan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae nu di imah bae di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata geus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresiden gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram menang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara gitu ya nama Mekah baik nu sakitu wajib urgen di negara teh ieu teh keur meujeuhna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah teh sebab naon umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan ieu mah jadi calo bupati teh atuh ulah sok kitu cenah kiai nyanyahoanan nyaho aing ulah sok nyanyahoanan nyaho nyanana mah henteu melalui orang-orang eta nyana-nyana keneh aslina mah deh cenah aing teh nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onang udah beres atuh pasantren ambalaya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi teu sakabeh yayasan aya bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima tante tunggu nah gagaros ya tante tampil siapa ingat ya
Ayo yatim ditariman teh Gus ya didinya. Ya, memeh nampilin aing ka sia. Ye kan ai pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae. Assalamualaikum. Ka mana? Kula di pasantren bade sadaekna sia. Datang ka paeh di pondok los. Pasantren kieu mah. Mentak lo baru datang kieu apa syaratnya? Geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu. Sia betah jenis bagus ya di ditu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren nggak sekolah? Otaknya blek ki. Aduh, pondok aing penampungan ukos kare. Modok. Sanunya manfaatan sih iya bener tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus. Supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo geus deuk maju kumaha agama jeung mondok teh nu karing tu malulu nu sampurnaan kudu da ge ye anak aing pinter ye anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pasantren kan abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa malulu ngan gitu masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu sanunya manfaat kalau mah inget bayon 203 anak natea rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus jalan di abri nu hiji mah kos kitu dah beja ka abah ini mau santren aja sini cek abah teh enggak di dia pernah 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam poho tahu orang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik imaman azan tepake dulur-dulur dan ujara di lepang segala naon nanya kanyana nu kapang boncip nanti asale naon minta doana fuck you je rahasia Allah bebejak adi alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumati padahal mah kurang sempurna tadinya ini rahasia Allah seperti eta kan kurang ikhlas sebodok geus daratan nggak di kumaha tanda kumaha oh ayo geus bokara entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teh nyaho santri mau kos gitu kayak kuari datang isuk balik pugu santri ibu ditanya teh atuh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe besetikan lamun orang kurang terdidik emang teu panas namun orang nanti terdidik si kiaina lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil bambol loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teh dididik sabar emang kumaha gitu santri masyaallah nek lebaran nek puasa kiriman samping tim sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ini cenah aya 1300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya menalah mente 1400 bagikan bener bea kabeh bahkan aya kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan deuk puasa ye coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar mah coba amun teu sabar buah geus arasak deuk diala ka mana buah aing oh budak siapa kurang lamun teu dididik kau kumaha gitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bentak di Jakarta loba nu nanya kada di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau mas santren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah sama santri
mendek ngasantren karak nya nanyakeun kelas da kumaha mayarna mau nyantren enggak usah aja moal kajawab hese ngajawab kecuali di kelas santren aya nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese sia santri mah insyaallah kadeulina luca lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongtron ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deh masyaallah tad padahal dilok ngaji di ngomongna geus diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak bulu goblok aing diutad santri mah kos kitu ngelekeun dokter Andes ngelekeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiah ye ngaran-ngaran nya lagi dijurakeun mah seuri bae sial aing ge tilok ngaji sebenarnya santri mah kos kitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula di lembur dibutuh-butuh naon tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jeung kalau mental ilmu sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan ngere santri pokos itu di mana-mana keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarang bagan kata bicara kumaha sia keur ieu itu milu cek cenah teh karasa ku sia ta rajaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka jeung catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ye ka nu Badung sebab tupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya ka jeung kumaha dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirna kan si lurah pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus besi dek dipanggilan maksudna dek dibere nasihat apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan teu mandek didoakeun tengah peuting weh puguhnya anak datang ka dieu jadi mana Badung sugan rada deres anu ngusir atuh mandek didoakeun tengah peuting padahal cak lurahna atuh aing bae atuh cak cenah salah terkakak kiai dah kiai batas tahajud Allahu akbar mana karena Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakeun kiai ternyata 10 tahun ka hareup kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu bukan santri siapa baheula Badung jasa di kobong nyawa ini teu ngarti cek gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung na mah tah maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantap nu jadi di kiai teh nu Baradung bae mantan tungtungna maju nama santri Baradung teu kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantap makaharti moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 eksit sebab maksudna lain dek ngadidik duit mondok Badung kajen lah asal betakeun deui
Yai sendal be aku nyana kunaon di palingan be sendal naon sendal cepit lah sendal jepit ieu geus kajian sama meuli deui bae beresan pondok mah tuh masalah oh tak eta kahirupan santri payus taratu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar lain disetrap-setrap kumaha dek dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sakali dua kali ulah main jeger-jeger we didik kurang taklimun jadid kan cenah neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ih kana ngabangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani apa yustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri kok neng ribut melulu si raja teh tuh kau mau ke anak incuna jangan lagi ribut baik asal incu datang kadinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh diberi pemandangan berantem anak mah awas asana piring 12 pak ieu abah jeung emah ribut deui bae aduh kanyahoan tak ulah gitu urang keribut ye pemajikan jeung salah keribut tak datang anak hehe tahan kurang biasa be urang usapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui urang sia ribut kodo aya ribut kodo tolol ayustaratu talibun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya taklim menjadi pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kabelah dituna belajar ngabilagahan kabelah dituna mah belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyontek dia tahajud berjamaah sholat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya teh supaya terbiasa bodoh kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud sholat ku biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah paneuh dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan gitu kebelah dia terus sadar dengan hasil masantren teh jakos kieu kana pakai ibadah leleutikeun hudang sorangan sadar sorangan perbedaan anak antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale lantaran lila eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayat nyana kadinya mah muriang geus kembal pulang ngadoakeun we
kali dia kan muriang kene aing mah basiat we ka sia mun aing pepang aing pangandiankeunnya tenang geus mulai geus kawasiatan nya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali nu ngakal didik kembali kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gergog deui teruskeun teh boleh sing ridit teruskeun teh boleh sing ridit lah bomong cek pamajikanna heulanan terus bae sih sok karek aja sakali bae ge geus atuh ngaji deui Allah kan mere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nuduanan ngaji bae heulanan atuh bapak majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu dorakan ulah pikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong lu ustad lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor urang kan kreditan nya teh itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar itu pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit ge betul tak ages aya ilmu makan musyawarah urang hari henteu aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna majikan ge diberekan ku Allah sinat urang bere sinat teh urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan rada jore sugan mereka ditunang ge dibere milik di Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang teh ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunaheun ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun pikir ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling ka motor wah anu maling lah motor jore ieu hampang coba lamun motor kredit mau mana jalan anu beli ye beda hampang masya Allah tuturkeun agama hampang kajian hukum anu ceri ka kalau kieu aduh geus kreditan geus beres bari meuli motor anu jore anu maling tenang kumaha kieu nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batu atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh tagih ke di akhirat sanu nyaho batur hararese ka sorga urang naik beat cak nyana lagi satu kiai ya bungaheun kan nyana bener teu waduh dibere nasihat kos kitu atuh udah nu dibere kan nasihat eta doang pan ku urang ge nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur sakali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae kajian ku kumaha nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae apa ngin di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui ieu mah nyokot deui nu bagus bana ulah guys tetap sekali nu urang ke di akhirat si beres masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkan belajar anyar ieu urang pembekalan jangka Allah jangka akhirat pasti loba melenceng-melencengna di polisi, di TNI, di PNS, di pedagang, di kiai sarua bae ya sadarlah urang perbaharui di ta'limun jadid perbaharui orang loba kasalahan gitu supaya rapi ta'lim menjadi engke Allah kan mere sinaran aduh dah wala asara wallahu a'lam.